abdi tapa kudrat Allah abdi tapa kudrat Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah Bima kudrat anu iya Bina kudrat anu iya abdi bakti kazat Allah abdi bakti kadat Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la maqluba illallah la matluba illallah Bibi damal kalakuan Bidama kelakuan beda parentah zat Allah tidak perintah zat Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la maqsud illallah la maksud illallah Bibi damal kalakuan dipidama kelakuan mana ridho nazat Allah ridha nazat Allah Bismillah tawakkalna ala Allah Bismillah tawakkalna ala Allah La hawla wa la quwwata illa billah La hawla wa la quwwata illa Astaghfirullahal azim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan istighfar ulang samudaya nanu nembe sing janten kiparat kanggo sarewarti dosa perdosa urang samudayana terutami sohibul hajat sakali mutangtos urang samudayana salaku manusia mau lepas dina masalah kaluhuran sineun kalapatan amin ya robbal Amin. Ibu bapak rahimakumullah sakedik simkuring nyabit heula tina masalah nu disebutkeun tampilan atau penampilan seni dina kitab Ihya Ulumuddin dicarioskeun yen nu disebutkeun seni sapertoskeun seni paduan suara sinareng nu sangesna itu aya anu dikengingkeun sinareng aya nu teu dikengingkeun mana nu dikengingkeun nu dikengingkeun teh hiji penyanyi kedah pameget dua pamegetna teu kenging anu cakep kaset sinareng cakep balik
mendekati balik. Nomor murohet leres. Nomor katilu lirik laguna tekenging anu ngabangkitkeun kana syahwat kana dosa. Kaopat nu ngiringina musikna tekenging musik anu identik sinar masalah pemabukan. Itu hukumna kenging. Mangga upami urang bade ngalaksanakeun supados teu matak menimbulkeun dosa ka urang samudayana, mangga kriteria nu eta cepeng ku sadayana insyaallah moal matak menimbulkeun dosa. Bu, ibu, teu bendu ieu teh simpuri nyarioskeun kitu. Sohibul hajat untuk bendu. Untuk sareng mudah-mudahan ku Allah sing janten pangampura ku ayana diayakeunana kegiatan pangaosan ieu. Amin ya robbal alamin. Bu, jalmi nu sumping kana pangaosan moal leupas tina opat kelompok. Sabaraha cenah? Sabaraha cenah Pak? Kahiji aya jalmi anu hadir kana pangaosan teh ngan ukur sakadar mubadir. Kumaha hadirna mubadir? Angkat ti bumina belaan henteu ulem awal-awal. Ngan hanya kal barang sumping kana tempat pangaosan teu kantos ngupingkeun pangaosan kalkangan hayeuh we sumarimpang ngobrol we terus leheung lamun teu ngobrolkeun nu matak menimbulkeun dosa. Dan nu matak menimbulkeun dosa mah lain ukur sakadar mubadir, tapi justru kalah ka matak mudir tegasna madaratkeun. Hiji mubadir kade pilih kalaksanakeun kurang samudaya. Nomor kedua aya anu hadir kana tempat pangaosan teh kalaka ngadon ngadah hadir. Ari angkat di bumi nama meni saged sagala rupa ditapelkeun belaan ngantunkeun kulem engal-engal di bumi na. Tapi barang sumping kana tempat pangaosan lepat ngaos doa mau tidur bismikallahumma ahya wa bismika amut. Atuh akhirna teh lain nyerep kana ati sanubari, tapi kalau kangadon nyerep kana tiung atau kana samwe. Naon teh? Ngadah di sugan teh kuku muntir si horeng kadal jeung lalai. Sugan teh tungkul keur mikir si horeng ngadah daing lai. Ada ulah wakam lain. Nomor tilu aya anu hadir ukur sakadar buncir. Kumaha nu hadir sakadar buncir? Di jalan aya tukang cilok meuli, tukang baso meuli, aya tukang cilor teu jalan tadi kan meuli deui. Malah dina waktuna dina tempat pangaosan aya subuh teu eureun deui ngagayam ngan kana pangaosan teu kantos ngupingkeun. Tah eta mah ukur sakadar buncir nya. Nu kahiji kadua katilu teu aya saena, tapi insyaallah nu kaopat nyaeta anu hadir bade mikir. Nu hadirna kana pangaosan teh bade ngemut, bade mikirkeun kana papagon-papagon anu didugikeun dina ieu saat atanapi dina waktosna pangaosan urang samudayana iraha wae di mana wae.
tah lamun sumpingna karena tempat pangaosan sejak bade mikir, maka insya Allah bakal kenging jaminan ti Allah Subhanahu wa ta'ala sakumaha dina WA na Allah. Bo hari di paling dia WA naon? WA teh naon? Halo, wahyu Allah tuh beda di tukang kiroat mah apal wae. Wahyu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Daw Allah kabarkan bubungeh jalma-jalma atrapi hamba-hamba kami nu sok kersa ngupingkeun kana cariosan-cariosan anu sae. Bahasana cariosan sanes pangaosan. Komo upami pangaosan mah naon pangbibingahna surah Allah ayat 2 rupi hiji ulaika alladzina hadahumullah tah eta jalmi nu sok kersa ngupingkeun kana pangaosan oge diakhiri ku ngamalkeun kana eta hasil tina pangaosan hiji saur Allah eta jalmi teh kagolongkeun ka jalmi-jalmi nu kenging pituduh ti Gusti. Ibu hoyong kenging pituduh unggal dinten sadinten sawengi minimal urang 17 kali ngaoskeun ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu cepet lempeng. Saupami teh mah urang samudayana hoyong dipaparin petunjuk kana jalan anu cepet lempeng kagolongkeun ka jalmi nu kenging hidayah ti Allah Subhanahu wa taala diantawisna sing kersa ngupingkeun kana cariosan anu sae sok terutami pangaosan. Alhamdulillah para ibu, para pamudi, para bapak masih kene seueur nu kersa ngupingkeun mudah-mudahan singkan bolongkeun kadinya amin. Hiji nomor kaduana wa ulaika hum ulul albab. Jalmi anu kasifatan kudu tadi nu sok kersa ngupingkeun kana cariosan nu sae pangaosan diantawisna sareng ngamalkeun kana eusina eta pangaosan saur Allah eta teh jalmi-jalmi nu kagungan akal sampurna. Bo hoyong urang disebatkeun jalmi henteu kagungan akal, hoyong disebatkeun jalmi anu teu sampurna akal. Bagi nu teu sampurna akal mah nu sok leuleumpangan di jalannya leres nu gembel ning gimal rambutna ya tah eta hoyong disebatkeun begitu lainnya. Mudah-mudahan ku sok kersana angkat kana pangaosan, ku kersana urang mingonan, ku kersana urang ngalaksanakeun sasihan sirang papagon naon bae anu sae muhunguh agama sinang mungguh dari gama sing kapimilik ku urang samudayana amin ya robbal alamin. Nomor kaopat urang upayakeun ku urang samudayana. Ibu
teraskeun ieu teh kumaha ieu teh ngaganggu kapal ngantennya tadi teh terus sakecap-kecapeun sok we ngeureuyeuh ayeuna memeh ngaji ceuk tadi teh kene engke hacana diteruskeun deui tas ngaji bisi bade papang ngos-ngosan gitu. Ibu bapak rahimahullah, nikah hiji padamelan anu kagolongkeun ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabab nikah diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Sinan piwarang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngadawukeun bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dawuh Allah pek aranjeun narikah ka istri-istri anu tobah nu dipika seneng dipika resep ku aranjeun kalawan dua sewang. Halo, dua sewang Bu, wios dua sewang. Pan istri nu soleh teh nu sebatkeun teh nu sok ngawidian sok miwarang dua sewang teh. Istri anu bakal untung nu soleh tur teu adigung sareng tara buru pundung mun salaki hayangeun nyandung. Aduh, keke halim. Wios itu tuh, wios Bu. Eta anu soleh mah. Ibu bapak rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina ayat Al-Qur'an anu tadi katana kata perintah pangkihu, tapi kata perintah dirinya maedahkeun kana sunnah. Maedahkeun kana sunnah diperkiat ku dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda sing saha aranjeun anu geus mampu pikeun ngayakeun kana biaya pernikahan, maka pek aranjeun gerak narikah. Itu sami palyatazawwaj kata perintah, tapi maedahkeunana secara umumna maedahkeun kana sunnah. Sanes maedahkeun kana wajib secara umumna. Ibu bapak rahimakumullah, kumargi nikah hiji padamelan ibadah supaya janten dangdangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lagi kade towakan numutan aya di ratna aya nyerat mana nyerat teh. Halo, dilebat di pinggirnya nyerat kade teh maka boboy jangan lagi di luar kupingkan heula. Ibu bapak rahimakumullah, kumargi kagolongkeun kana ibadah, maka upami hoyong kagungan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ngalaksanakeun nikah kedah di dadasaran ku ikhlas. Ari ikhlas dina ngalaksanakeun ibadah aya dua. Hiji aya ikhlas fil amal, kedua aya ikhlas fi talabil ajri. Kumaha ikhlas fil amal? Ikhlas fil amal
ngalaksanakeun kana padamelan ibadah teu aya sanes nyaeta karena ngagungkeun kana piwarangan Gusti Allah. Dipidamel soten karena dipiwarang ku Gusti Allah. Nu tadi dipidamel kalakuan peda parentah zat Allah. Nah, dipidamel soten karena urang ngagungkeun kana piwarangan Gusti Allah. Insya Allah tina nu nomor kahiji urang kagolongkeun kana ikhlas bil amal. Nomor kedua, ikhlas fi thalabil ajri. Hartosna ikhlas dina milari nyuprih kana buruhan, milari kana ganjaran, midamel kana hiji padamelan ibadah naon wae bentuk ibadah nanti antawisna nikah teu aya sanes urang midamel kana eta padamelan teh nyaeta hoyong atrapi milarian kana karidoan Gusti Allah. Dipidamel kalakuan malaridon zat Allah. Numawi kahade para panganten bari. Oh, aya panganten bari. Panganten baru terutami tanamkeun dina manah urang dina waktosna urang bade ngalaksanakeun atrapi nuju ngajalani rumah tangga nikah teh nyaeta midamel ieu padamelan teh teu aya sanes hoyong kenging karidoan Gusti. Mun bapak ibu nikahkeun kanu janten putra kahade teu aya sanes hoyong kenging karidoan ti Gusti Allah. Mun jalani tujuanana karena hayang kikituan. Naon cenah? Kikituan. Keun kikituan baheulanya aya budak sarari geus sarekeun gara budak naga. Itu. Kikituan baheula. Lamun tujuan karena hayang kikituan, maka wayahna moal meunang ganjaran tina ngalaksanakeun nikah. Sama nyirat ogenan upami tujuanana hoyong aya anu naon itulah aya anu nyamel eta ogenan wayahna moal meunang ganjaran ti sisi Allah. Ibu ramahna mun teh mah keuna ku bahasa mitoha. Naon mitoha teh? Mimiti tugas hampang. Cenah urang kawinkeun budak teh sugan we cenah geus aya anu ngawin mah aya nu ngabiayaan, aya nu ngabiayaanan. Lamun tujuan molos eta wayahna moal aya kenging nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi wayahna tanamkeun anu tadi milarian kana karidoan Gusti Allah. Anapan di mana teh mah putra putri urang ternyata henteu katingali di tanggal walah kudu janten carogena eta mah kakedahan urang diemutan da eta mah salkunaon kewajiban. Leres tuh mau kembali memargi nilai ibadah, maka bepejer jalani nyerah keluarga kang ateng jailani tanamkeun dina manah urang samudayana, tanamkeun dina manah urang para hadirin hadirat setiap ngalaksanakeun ibadah berikut balik sim kuring ku anjeun. Maka tanamkeun daya deui ngalaksanakeun kana ibadah salianti milari karidoan Gusti Allah. Anapun di mana engke aya nu barang bere keresek gitunya aya tingkem baheula
ulah teuing make ditolak sok naon sok ikhlas milarian kaidoan Gusti Allah teu kengingan teu kenging geeran tah puguh-puguh jaket atau jas teh ngait kana pager wios marukna teh anu rek barang bere nyabakan pesa puguh naon dikait kana pager geeran ulah urang teh itu ibu bapak lima teraskeun ya teh henteu tuluh kadea saking waka tuluh nya nu tadi teh mubadir sabab lamun ngaos tuluh engke bakal lepat ku kupingan bo aya sepuh ngiring ngaos uih damel jabasian nanti keur mah tos sepuh nyang munyar lamar di mana dina juruk parinjarane dina waktos pangaosan teh jang ajengan teh nyarioskeun ti antawis pasunatan atanapi sunah Rasul di mana urang bade ngalaksanakeun kulem teh sunat nyusur heula ka kupingku sepuh anu nuju ngaosna teh nunutan sunat ka kupingna teh nyusu heula atuh da ceuk ajengan tadi cenah kudu diamalkeun anu disebutkeun jalmin hoyong kenging titel 2 teh kudu dilaksanakeun direncanakeun beuti jalan keneh engke mah rek ngalaksanakeun sunah Rasul sanajan geus karik naon geus karik susu sesak bu terang susu sesak nah susu sesak teh nu geus jiga endog ceplok kumaha kaayaan awak nyangigir mengkol ka kencang mun nyangigir ka atuh mengkol ka atuh malah keur nangtung mah moncor da naon behana naon logor separuh kukut ibu bapak rahimahumullah si Aki ceritana bade ngamalkeun kenging ngaos nini Aki teh tadi matas ngaji cek jang ajengan memeh sare teh cenah sunat nyusuh heula cing cenah ka dieu urang ngamalkeun ameh meunang dua kaunggulan ti Allah nyaeta hadahumullah cek ulul albab urang amalkeun cenah nini cek si nini nya cenah kitu Aki nya atuh ari nya mah cenah sok urang amalkeun supaya pada menang ganjaran ceplok teh si Akinya genyol ngan si nini ngacacang na hatena asa kakara aing saumur nyuhun hulu meunang katerangan ti mana ieu cenah ajengan mana cenah ieu teh ajengan anyar kitu ieu teh aing mah cenah penasaran isuk barek ditanyakeun ka jang ajengan kurutak subuh-subuh si nini rek datang ka jang ajengan jangan cenah ieu nini aya taroskeun deui sakeudeui mangga cenah nini kaleupeut ka si nini Aki cenah we ngaos wengi teh ti ujan ari pok teh cenah sunat memeh sare teh nyusu heula eta teh nya cenah kateranganna teh aya cenah ujang ajengan cepet ajengan nini panginten Aki mah nuju ngaos nganunutan sanes nyusu ni nyusur nyikat cenah nyikat sadajan kulon teh nyikat heula oh nyikatnya jangan atuh panginten mohon lepat Aki cenah di kitu mah bade permios we upami tos kantenan kitu mah ini teh si nini di jalan si nini ngarencanakeun awas ya Aki ku aing ke marek dicengekan sia cenah menang penting nu kadua si Aki wih di masjid kolorna geus dipanggul geus dipapangul da malah dituna lagi dina pager deui da kolor kotor mulanya geus dipapangul bari sami da bade ngamalkeun meunang ngaos teh nu kenging mingon kamari ini kurang mapira kuda ikut kudu moncongos dina TV macenah
urang mah geus karolot kari ngadaguan naon ngadaguan dawuh ngadaguan lian urang ngamalkeun meunang ngaji we cenah ayeuna mah urang ngamalkeun meunang ngaji cenah urang nyusu deui wae eta si Aki sini ini tadi sabada sholat isya manehanana langsung neangan heula minyak kelnah supaya ulah panas aya cengek beureup alur-balur dibalurkeun duanana bisi kabeneran kamu teu dibaluran ceplok eta si Aki gejol beuki pageuh si horeng pangna beuki pageuh teh meureun dirasa-rasa nya amis nya ada asa mandrek Allahu Akbar Aki geger ini sia ieu naon cenah eta asa kakak rasana geuning kieu Aki cek nini ngahaja ku nini teh dicengekan dabongan Aki mah ngaji na cenah ngadon nunutan meureun ku nini ditanyakeun ka jang ajengan lain nyusu Aki lain nyusur nyikat oh nyusurnya nya cenah saur nini tah nu mawi kade pami bade ngaos teu geuning naon teu geuning nunutan nu mawi tadi pilih naon pilih ngadah dir sareng pilih lepat kuping nya terus ibu bapak rahimakumullah nikah naon nikah teh nya eta lamun ceuk bahasa barudak mah ceuk bahasa tukang beureum mah ninihan nu beukah keur baheula macan apal yang lani euy ceuk akang sok beukah ceuk guru ti mana ge da nya kitu euy sok beukah bohong eta teh modus ka yang laninya tara beukah ka hade pare beukah ngan beda lamun disesuaikan jeung tarik ceuk bahasa Arabna nu disebutkeun di kate adomu naon adomu teh kumpul dan nya papuket nih bari naon budak ya teh ya aya kedelah 17 tahun ka gigir sadaya aya nya 17 tahun ke atas adomu pakumpul leres sasaru saselimut malah enak geus aya unggal seserahan teh supaya naon supaya gagajahan paranti naon da eta teh paranti nyimutan ibu bapak rahimakumullah tapi urang teu definisi nu eta tingali definisi hukum sara numutkeun hukum sara mah nyaeta akdun yatadom manusihatal waqi hiji akad anu nyimpen kana ngaksahkeunana kikituan naon cenah kikituan teh tadi ge nyamol ngarenos cek mama bandar di ramah ngelenah beureun sigana sok aya minyakan kok bu halo aya minyakan eta teh oh minyaknya pagi tenan disebutkeun ngelenah aya kan Allah Akbar apunten ya heureuynya Allah kembali akdun yatadom manusihatal waqi hiji akad anu nyimpen kana ngaksahkeunana ngawati mawi dina agama Islam dina agama samawi ti kawit Nabi Adam alaihi salam dugikeun ka nabi terakhir kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana jalmi bade ngalaksanakeun kikituan maka disyariatkeun kedah aya akad heula teu kenging sapertikeun si alay ibu terang si alay henteu teu nya bapak terang alay pak terang jablay terang jablay kumaha si jablay mah eta mah alay keleper tekal putih ka mana neangan bangsa poe minggu malam minggu diantar nama malam minggu ke binaria pulang pun berbadan dua
Walau tiada restu orang tua, sayang kurela abang bawa pulang. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Si Jablay begitu. Naon? Seng asal aya nu ngetlak mah eta mah seng. Syariat Islam ngajarkan bahwa di mana pada ngalaksanakeun wati ngalaksanakeun kegituan kedah ngayakeun akad. Alhamdulillah jalani sinar mi'rat tadi parantos di akadan. Mudah-mudahan rumah tanggina sing awet sing kacanak dugikeun ka maot sing dugikeun ka janten caroge ugi bojo di mana di surga. Amin ya rabbal alamin. Jalani oge nyirat oge sadaya para panganten bari. Bu. Leres panganten bari ya teh. Moto solir kabingung teh ani. Duh kumaha budak teh aya. Disuka geus rek kuliah. Jaban nu adina rek naon? Rek asup ka SLA. Jaban nu adina deui geus naon? Geus rek asup ka SD terus kurang-kurang malih mata teh di naon? Bingung tapi kan tekengin jatuh bingung kurang kagungan saha Gusti Allah. Insya Allah ulah eleh ku si kabayan. Ibu terang si kabayan mah bareng borojol anakna teriweuh lalu ditempo langsung liang taina punten kasar ditempo liang taina. Anak aing ayak liang tayan pasti bakal dahar, pasti bakal menang duit. Lamun ku Gusti Allah teu dibere liang tay kakana aing rek hariwang cenah beureun moal aya rezekina. Ulah cek pusi kabayang. Komo urang mah anu tos jelas-jelas sok biasa naon upaya kasab. Insyaallah ulaika lahum nasibum mimma kasabu, bakal aya bagian tina syariat kasabna. Amin ya rabbal alamin. Jalani nyirat sadaya para panganten butos barari dina raraga urang ngalaksanakeun nikah nu tujuanna ngalaksanakeun ibadah. Sok tanamkeun ku anjeun duaan dina raraga ngadayeun bahtera rumah tangga anjeun duaan. Gape kabagjaan dunia, gape kabagjaan akhirat. Urang upayakeun kengingkeun kabagjaan dunia, kengingkeun kabagjaan akhirat. Kumaha carana ngengingkeun kana kabagjaan dunia sineun kabagjaan akhirat? Sabab diantawis tujuan ngalaksanakeun nikah teh nyaeta nu neme hoyong kenging kabagjaan kebahagiaan dunia sineun kebahagiaan akhirat. Nu adina ayat nu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Katiisan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan nikah teh sanes nyaeta litaskunu supaya aranjeun saur Allah aya dina hirup katenangan sinaran katentreman nu tadi teh bahagia dunia. Lain ukur sakadar bahagia dunia sabab dina pernikahan seueur piganjaranan koma upami tos dipaparinan putra seueur